Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sepuh wargi sadayana terutami keresana mahaji pribumi sakula wargi, alhamdulillah sok sanawas hakikatna anugerah tinu maha kawasa. Namung syariatna kakompakan sepuh wargi sadayana oge ayana pangangkan pangulem ti keresana mahaji pribumi sakula wargi, sehingga dina denget ieu abdi khususna urang sadayana umumna tiasa bermuajahah patepung lawung patepang wajah. Muga-muga ieu acara kempangan haflah majelis anu nuju digarap ku urang sadayana sing salasa wios majelis anu jantan sabab lungsurna rahmat magfirah oge karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha anu dipimaksad ku kersa pribumi sakula wargi dina denget ieu anu mawi teu aya kajabi kumawantun uar umaja katatangga kabaraya kasepuh wargi sadayana nyaeta ieu teh aya sababaraha hal anu peryogi panyaksen oge dukungan bantos dua ti sadayana anu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan anugerah tinu maha kawasa 14 tahun parantos kalangkung almarhum pangaresa Bapak Haji parantos mulih karahmatullah. Namung khusus nama haji termasuk pala putrana umumna urang sadayana dugi kadanget ieu Allah ngeresakeun masih kene mengingat karena jasa-jasa kasaean anjeunna kumargi sakitu insyaallah dina denget ieu ge manawi bahan katampi ku Gusti Nu Maha Suci ala kadarna kasaean bade dilimpahkeun ka anjeunna. Sakumaha neme ku keresa ajengan parantos diuningakeun rehna salah sawios bentuk ibadah, salah sawios bentuk pengabdian urang sadayana ka Allah taala anu mangrupikeun amal soleh di antawisna nyaeta ngadamel ihsan, ngadamel sae babak tos kanu janten ibu rama. Sehingga sekian tahun parantos kalangkung nuju aya keneh almarhumah Ibu Haji Rubaiah tangtos sadayana ge ngadangu pun Bapak ti Al-Burdah harita ngadawuhkeun katerangan nyaeta aya 3 ayat dina Al-Qur'an anu saayatna ngandung 2 hukum anu ngantet mulazamah teu tiasa dipecahkeun dipalih kidul pamitelepar palih kaler. Hiji nyaeta aqimus sholata wa atuz zakata, nanyurkeun salat ngadegeun salat sareng ngaluarkeun zakat moal tiasa dipisahkeun. Kadua nyaeta diantawisna atiullaha wa atiur rasul, taat ka Allah sareng taat ka Rasul moal tiasa dipecahkeun da eta keneh eta keneh. Katiluna anishkurli wali walidaika, syukur ka Allah sareng syukur ka inung bapa. Anu hakikatna syukur ka inung bapa teh syukur ka Allah teh. Salah sawios bentuk syukur ka Allah teh syukur ka inung bapa teh. Anu engna puncakna urang diparentahkeun syukur atas anugerah kanikmatan ti Allah taala anu dipaparinkeun ka urang sadayana. Ari sunnatullah adat Allah taala di mana mapari nikmat teh sok make cukang lantaran. Wiwit ayeuna urang gubrak dilahirkeun ka alam dunya prosesna teh aya indung aya bapa. Urang yakin dina ati mangrupaning kanikmatan anu moal tiasa kawinci ku urang teh seseueurna prosesna melalui tangan indung bapa. Sehingga Rasul ngadawuhkeun malam yashkurin nas lam yashkurillah, di mana jelema teu syukur ka jelema apalagi anak teu syukur ka indung bapa, apalagi jalma nu geus dibere jasa ku batur teu syukur kanu parantos maparinan jasa khususna indung bapa. Hakikatna mah teu syukur teh ka Allah taala. Sehingga sadayana tangtos sering ngadangu ti para kiai diantawis asyratus saah, diantawis tangara totonen isyarat
ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri tereh ngegeledugna kiamah antalidal amatu sayyidan atau nabi sayyidah. Lanjut almarhum keresana Kang Haji Muniran kapengker ngadaukeun kitu diantawis tatanen akhir zaman tereh kiamah teh nyaeta hiji amat awewe beulian borosot ngalahirkeun boga anak ari anakna teh jadi dununganana. Eta pangartian keterangan eta dua anu mungkin tina sabab terus diperjualbelikeun eta amat kabeuli we kudu jadi anak otomatis atuh anakna dununganana indungna teh jadi amatna. Sarebu kali kumaha tetep amat meureun wajib taat ka dunungan ari dunungan teh jadi anak atau otomatis tu jadi anak teh eta teh amat sok sanajan indung atuh dina ngaulah sehari-hari teh cara ka amat. Pengertian nu kadua dawuhan Kang Haji Muniran kapengker majaji hartosna majaji teh biasa indungna jelema merdeka anakna ge jelema merdeka ngan anak ngawasa kanu jadi indung bapak hartina cara raja kanu jadi rakyat cara dunungan kanu jadi pembantu. Naon eta teh tawis-tawis akhir zaman sehingga sauyeuhna tidinya otomatis kewajiban nu janten putra kanu janten sebut ya. Sehingga tipayun ge geuning kantos diuningakeun kantos kauninga kusadayana kadang kusadayana naon nu disebatkeun ganjaran jeung siksaan teh lain ayeuna di alam dunya gitu. Tukang salat tara salat, tukang puasa tara puasa, tukang zakat tara zakat, nu pamekahan nu teu rata di alam dunya begitu. Da Firaun ge jag-jag beunghar sehat gitu gagah. Itulah alam dunya. Da aya sateh katingali untung jeung rugi anu hakiki ke di mana jalma geus rub ku padung rab ku lemah katinihan ku tanah beureum anu ditinggalina lain ku kacamata kapala ieu anu ditinggalina ku kacamata batin keimanan. Namun aya sababaraha gelintir kalakuan anu jabangke di akhirat teh di dunya na keneh ge sok ditemongkeun ku Allah taala teh poh alusna poh gorengna nyaeta dauhan keterangan hiji jalmi anu alus kawali jeung sauyihna jalmi anu cucungah kawali. Biasa dinyatakeun di alam dunyana di mana jalmi hormat kawali bakal katinggal kamujuranana. Sauyihna di mana jalmi awan cucungah nya campah nyepelekeun teu hormat kawali tong akhirat teuing dunyana ge bakal katinggal. Geuning beunghar, geuning mulus rahayu, geuning lungsur langsar, geuning repeh rapih kula wargana dauh katerangan nu paling dihariwangkeun paehna teu kabawa iman. Naon sababna? Sabab anu mawa ayeuna rahasia keagamaan teh ya para ulama, para wali. Sehingga Rasul ngadawukeun man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Di mana jelema nya campah ka para pejabat negara bakal rugi dunyana. Dan rahasia-rahasia negara ayana di para pejabat negara. Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Di mana jelema nya campah ka para ulama ka para wali otomatis agamana rugi. Sabab rahasia agama ayana di aranjeunanana. Sedangkan puncak harapan urang sadayana jabati ayana hayang lulus mulus lungsur langsar di alam dunya teh puncak nama yang di akhirat. Naon margina dahi di dunya mah aya batasna nepi ka maut ya, tapi akhirat la nihayatalah anu moal aya tutup. Tah di dieu karat kadar kualitas keimanan seseorang teh. Sehingga cek sepuh teh mah loba nu kabobodo teh nu kasamaran tinggal nu karasa ku abdi. Sugante nu dianggap mulia di alam dunya teh eta we nu jabatanana luhur unggul. Sugante nu dihormat nu mulia di alam dunya teh eta we nu dunyana nyacaka unggul. Sugante nu mulia di alam dunya teh eta we nu gagah perkasa unggul. Sugante anu mulia di alam dunya teh eta we nu harismatik. Padahal urang sadayana yakin inna akramakum indallahi atqakum. Nu mulia di hadapan Allah manu takwa. Mungkin di pejabat, mungkin di rakyat, mungkin di sudagar, mungkin di nusaksara, mungkin di nu gagah, mungkin di nu lemah, dari saha da ari di dunya mah
Begitulah dunia gitu. Fir'aun ge gagah gitu. Fir'aun ge gagah, Fir'aun ge jadi raja. Tah, kadua na diantawisna jalmi anu nya campah ka inung bapa. Tong akhirat ting dunya lamun alus ka inung bapa bakal katinggal kamujuranana. Ayeuna teh nya campah ngahina nyepelekeun ka inung bapa, tong akhirat teuing bakal ka neraka dunya na ge bandungan. Ah geuning mulus rahayu, ah geuning beunghar, ah geuning repeh rapih dauh katerangan nu paling dihariwangkeun paehna teu kabawa iman. Sakumaha nu kauninga ku urang dina sejarah sahabat anu jenengan Sayyidina Alqamah. Salatna getol, puasana rajin, ibadahna lekat. Tapi usum sakarat ditalkinan 2 kalimat syahadat ku sahabat teu mampuhun. Langsung ditungkulan ku Rasul titah ngucapkeun 2 kalimat syahadat gogodeg. Waspada permana galih Rasul yen geningan inungna teu ridhoeun teu ngahampura kana kasalahan Alqamah. Begitu gorontang anu jadi inungna ikror ngahampura ridho kana kasalahan nu jadi anaknya ta Alqamah teh, gorontang ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Begitu disimpen kana kuburan, Rasul ngadeg dina pinggir kuburan, dawuh Rasul, hariwang kami di mana jelma paeh terito nu jadi inung bapana paehna sieun teu kabawa iman. Jadi ieu panginten hiji hal anu prayogi dilenyepan ku urang sadayana dari di alam dunya mah dawuh Rasul ge kahil min naim, ibarat urang nuju ngimpen. Ngimpen raos ya raos karaosna, ngimpen teu raos ya teu raos karaosna. Gugah matina kulum bertolak belakang kanyataan impenan jeung kanyataan sabada urang gugah dina kulum. Nya kitu keneh kahirupan alam dunya jeung kahirupan akhirat. Kumargi sakitu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ieu keresana mahaji pribumi sakulawargi para putra almarhum 14 tahun peratos kalangkung, tapi anugerah taufik hidayah petunjuk pertolongan ti Allah Ta'ala ngancik dia kerasa pribumi sakulawargi masih kene mengenang mengingat karena jasa-jasana almarhum pangarasa Bapak Haji Sahroni. Naon dasar nama kewajiban kewajiban sae kanu janten sepuh teu kabates kupupus larasandinya. Bade aya kene bade tos teu aya. Sae kanu janten sepuh teu kabates namanya ge geuning parantet diuningakeun ku kerasa ajengan. Malihanan dina keterangan waladin solihin salah sawios ayeuna ganjaran anu teu pekat-pekat ka alam kubur teh keur nu jadi inung bapa di mana boga anak soleh. Didinya dina hadis ditungtungan yad'u lahu anu ngadoakeun ka inung bapa. Dawuh para ulama anak mah rek ngadoakeun ka inung bapa rek teu ngadoakeun. Sakabeh amal soleh nu jadi anak maka ganjaran anak ku Allah Ta'ala didugikeun ka ibu mah. Rekut tahajud tu jadi anak teh bro, Allah Ta'ala mereka ganjaran tahajud ke inung bapa di alam kubur. Gerenang menjadi anak teh maca Quran, bro, Allah Ta'ala mereka ganjaran maca Quran ke alam kubur. Timbul pertanyaan anak itu mah tu anak teh teu kudu ngadoakeun ke inung bapa, eta mah kewajiban anak. Salah satu kewajiban anak teh ngadoakeun ka inung bapa. Sakabeh amal saleh nu jadi anak Allah nyieun ganjaran ditepikeun kana janten ibu rama. Terus lamun ngadoakeun nu jadi anak teh ta Allah maparinan ganjaran tambahan tina ladang ngadoakeun malah dina solihin. Badayan ulahu bade dengan lamun teu yan ulahu meureun boga kewajiban ta nu jadi anak. Lamun yan ulahu majabati amal soleh teh boga ganjaran tina ladang ngadoakeun nu jadi anak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Termasuk dina danget ieu ge. Keur abdi ka abdi mah jabati kewajiban ngadamal sae kana janten sepuh teh gitu. Keur abdi ka abdi mah secara pribadi tapi memang ari dina teknis hijina tiluna tujuna matang puluh natus tepi ka haul teknis nu jiga kieu mah sunat. Namun upami ditinggal tina jihad tabuat kewajiban jalmi ka jalmi cek abdi ka abdi pribadi malahanan aya langkung disunat. Naon?
hiji di mana batur nyieun kaalusan ka urang kan urang teh wajib malas alus malahanan mun bisa meuleut kitu. Tong bujeng-bujeng ka ibu Rama kata tangga we kulan cing jigah kumaha kaalusan tatangga ka urang. Mangga emot dina sana. Tong nyaritakeun harta wae bana teh sakabeh masyarakat tatangga baraya upami diemot-emot ku abdi urang moal tiasa hirup yen dipiduk. Urang mah biasa hirup sosoranganan pasti pinuh ku jasa bantuan orang lain. Waktu sedeu ajana pupus almarhum Kang Haji Amin geuning di Mahmud di mana dinten Mingon teh sok ngayakeun opsi. Anjeunna mah ngagugusur roda, buruan batur dibersihan, disapuan aya kokotor dibersihan, kakolomeran-kolomeran di pipir batur dibersihan. Di mana geus meunang setengah Mahmud keleuweung kana sapeker opsi gitu. Padahal anya nama geus kesorangan setengah Mahmud. Aya we hiji jalmi masyarakat tatanggana buruanana mung kaliwatan ku batur hayang mager. Padahal eta teh geus dibaheula kadinya teh ngaliwat. Kumaha tah Haji Amin harita keleuweung we. Sakur nu boga buruan di hareupeun imah pager sararea. Lamun rek ka imah tong ngaliwat ka buruan batur boga helikopter saurang sewa. Geura mangga emut urang. Punten nya, ieu tah jalan ieu tah. Ieu teh usaha ka pengkerna nu Mamah Haji Said. Kebijaksanaan bermasyarakat kan otomatis kabeh da loba jalma nu ngaliwat. Nah margina da ajeuna geus sok ngaliwat ka bibir batur. Urang geus sok ngaliwat ka bibir batur. Atuh mejeuna we pir urang dari pijak ku batur. An paling-paling mernahkeun ieu jalan ieu mah lain bener kitu. Nya na pisan mah. Kira orang bebeja ngaliwat ka bibir batur. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mantena gaduh bumi teras disewakeun. Gaduh bumi anjeunna teh disewakeun we ka batur. Otomatis kakawasaan hak manfaat teh lepas anjeunna da keur disewakeun. Hiji waktu mulia angkat-angkatan kahujanan hilap jol ngilu-ngiluhan ka bumi nu eta. Gebeg teh anjeunna ieu teh imah aing ngan keur disewakeun ka batur eueuh hak beuring ngalapangpat teu wantun anjeunna mah ngilu-ngiluhan dina panyaweran bumi anjeunna anu disewakeun aya nu kitu tah kitu lah ai kedah dipanjangan mah paetanya jalme urang moal lepas dina jasa dina bantuan orang lain sedangkan urang teh wajib mulang tarima kana baratos berjasa antenan beureun kana jantan Ibu Rama. Bahkan Rasul mah geuning ngadawuhkeun ahsin liman asaa ilaika kama ahsanta liman ahsana ilaika. Malahanan lain sakadar nyieun alus kanu alus wajar. Batur seuri urang seuri, batur nanya urang ngajawab wajar, manusiawi lah eta mah. Niatane ke urang teh eta teh ibadah insyaallah jadi surga. Puncak lapisan lamun urang hayang ningkatkeun derajat amal tong ngajak seuri kanu seuri. Tahu ngajawab karunanya tah puncak nama ngajak seuri kanu ngajebihan. Tah lamun geus nepi ka kelas eta kakara naregal amal. Rasul bade hijrah di Mekah ke Madinah harita sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Harita pan urang kafir Quraisy teh ngalombakeun Abu Jahal jeung rekan-rekan teh saha nu bisa nyokot Muhammad, saha nu bisa mawa Muhammad rek paeh rek hirup dibere hadiah 100 otak. Wanu hasil pada harita. Wanu hasil aya we pembunuh bayaran kelas kakap Syurokoh pada gitu. Syurokoh teh pembunuh bayaran kelas kakap. Kuring lah berarti anjeunna. Eta si Syurokoh teh neangan jejak langkah anu kantos dijalani ku Rasul. Rasul teh pan ti Mekah teh sadayana ka Madinah teh singgah heula di Guha Sur teh di Gunung Sur. Ya lumayan ratusan kilometer kadinya teh. Tukang anturan putrina Siti putrina Siti Abu Bakar eta Siti naon Asma sareng putrana Abdullah sareng eta tukang angon Furaiha ngarahkeun ngaleungitkeun jejak. Tapi Suroko ku sababayana pembunuh kelas kakap kataliti eta jejak Rasul teh diudag. Pas nya eta teh geuning Muhammad atuh Rasul tumpak kontak ieu tumpak kuda kaberi. Siap eta Surokoh teh rek bentangkeun ieu teh panah eta tumak begitu rek kabentangkeun tumak kalebek harita keneh amles tah
kuda na jeung si rokohna rerete ka tukang karunya si rokoh cenanya batur urang tulungan heula Abu Bakar musuh rek maehan ti kalebak ditulungan hari takir beres ditulungan angkat deui Rasul terakhir di mana si rokoh ayo ti rek maehan Muhammad gap deui kana tumpah pas begitu rek dibentangkeun kalebak deui tah ambles napi ka 3 kali aya nu kitu wow ceberang itu nya kita bentakan awek mah kawarap cenah gitu tah napi ka kitu janten eng-engan bisa no bujeng-bujeng kanu alus geuningan para ulama para wali mah batur gote ge urang mari alus jalwe keur abdi ka abdi jabati kewajiban pokok nyeun alus meureun ka mayit nepi ka dina salah sawios katerangan aya 3 pagawean teu pati-pati ngalakukeun kana itu 3 pagawean teh illa ahlul jannah kecuali ahli surga. Mana di antawisna nu katilu jalma nu sok nyaah ka mayit. Kumanya ka mayit teh jabati pamulasaran pokok teh ditambahan ku urang mah geuning. Make jeung aya tahlil tetek beung. Nepi ka geus taun-taun ge dihawalan nawiskeun nyaah ka mayit. Naon kewajiban urang? Teu acan ayeuna upami teh mah ditinggal tina jihad jasa mayit ka urang wajib males kana jasana. Jalwe lamun ditabihan nomor katilu ceuk abdi ka abdi sakabeh kaalusan jeung kagorengan urang teh bakal puguh balitunganana anu langsung ka Allah anu kapapada jelema. Salat maghrib tawal puasa mah rajin ngan kungsi nyarekan ka si eta can kungsi menta haburan. Tah salat urang teh dipake mayar. Puasa urang teh dipake mayar, kete rabu nu nagih, stok beak nu nagih rabu, tungtung nagih jerah abdi kana. Pantes Rasul ngadaukeun innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq keur nyampurnakeun akhlak. Jala lamun diemot kadinya keur abdi ka abdi tong boroning ka inung bapa ka tatangga ka baraya ka dulur bahkan ka batur bolong kota. Tapi ka asa teu sampurna di mana ngobrol teu make ngomongkeun batur ya bagus. Asa teu sampurna. Rata saat teh moal pungkur balitunganana ieu dadak urang ngomongkeun batur tak mah di akhirat bakal ditagih mah geus. Urang ketua duha dipake mayar ngomongkeun. Urang ketua tahajud dipake mayar mupa. Sedangkan abdi ka abdi komo ka indung bapa ka tatangga kabar termasuk ayeuna ka almarhum pangarasa Bapak Haji. Mun teh mah kungsi tahlil maca kulhu palapina can karuhan kurup dipake mayar kasalahan abdi ka ajeunna. Tah keluarga sakitu sepuh wargi sadayana ieu kerasa mah haji pribumi palaputrana sapola wargi sengaja ngadamal ihsan teh hiji ngajalankeun kewajiban gitu. Kaduana diantawisna sugan jeung sugan tina ihsan ieu teh. Katiluna muga-muga satidak-tidakna janten kiparat kana kalepatan pribumi sapola wargi khusus kanu bade dihawalan kerasana almarhum Bapak Haji Sahroni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh ti pribumi sapola wargi panginten nu kahiji ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan tina naon rupi kasayaan sepuh wargi sadayana nu parantos adil kana pamaksa dan pribumi. Kaduana hapunten anu kasuhun saageng-agengna estuning disuprih pati dipenta doa dihadirkeun ka dieu teh sanes bade dituangkeun direutkeun. Jelas yakin tetela saupami teh mah kasayaan sepuh wargi sadayana dibalas sieun ku pribumi sapola wargi. Jelas yakin tetela moal kabalas ku urusan duniawi. Mung sakadar sabung doa moga-moga kasayaan sepuh wargi sadayana sing ditampi oge ditikeul-tikeul pahalana ku Allah Subhanahu wa taala. Da abdi yakin oge pribumi yakin gerenang urang maca kulhu caritana tahlil keur mayit anu urang rekut urang teh naon bae amal soleh dilimpahkeun ganjaranna ka mayit anu urang wal laisa lil insani illa ma sa'a nu jadi milik urang jaga di akhirat mah ladang laku urang kan Allah beungharna nyieun ganjaran kamangpaatan dibikeun kanu dihadiahan ku urang. Saupami teh madina denget ieu teh ngaos kulhu we hiji sewa jalmi teh 60 urang tah 60 kulhu teh ganjaranana kamangpaatan dibikeun ku Allah taala teh kanu dihawalan. Satuluyeuna
milik saha etah kuluhu teh milik urang we macana kitu. Ieu teh lain imah abdi tapi geuning abdi ngalap manfaat ka ieu. Ieu teh lain karpet abdi, lain milik abdi tapi abdi ngalap manfaat tiup deui karpet. Nya kitu keneh sakabeh amal saleh urang anu hirup maka Allah mereka manfaatan ganjaran kanu dihaulan insyaallah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Sakabeh kasayaan insyaallah janten sedekah ka mayit. Namung dirinya sakumaha kauningan anu ittifaq sepakat ijma para ulama di seluruh dunia anu teu diikhtilafkeun deui kasayaan anu teu birek nepina ka mayit teh nyaeta sedekah nu kararieu tah. Anapun nu diikhtilafkeun mah masalah awasan Quran. Cek sapalih nepi, cek sapalih henteu. Mun dibaca macan luhureun kuburan sanajan teu dihadiahkeun ge nepi. Cek sapalih katerangan beusi aya ditungtung dunya ge nu maca Quran, sakur muslimin di alam kubur kabagian. Cek sebagian katerangan rek di mana rek di meuni komo lamun di luhureun kuburan make address ma ilaruhi atawa Allahumma awasiya sepakat nepina. Alhamdulillah kama nyikapi permasalahan khilafiyah eta para ulama di urang nganggo jalan anu al khuruj minal khilaf mustahabah anu diakui ku sanapah ulama. Kumaha tuh? Mimitina ilaruhi tungtungna Allahumma awasiya tah dina rasan eta mah sepakat mawasan Quran dugi eta mayit. Moga-moga kul sasiki panak binas Fatihah sasiki dina deungeut ieu ku Allah taala diganyar ditampi didugikeun ganjaranana manfaatna kanu dihaulan keresana Bapak Haji Sahroni nu parantos aya di alam barzakhiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh ieu para putra kulawarga moga-moga ulah dugi kadanget ayeuna hungkul bahkan lain sakadar kanu janten almarhum ramana hungkul kasayaan-kasayaan kanu janten ahli kubur teh dan disebutkeun Ibu Rama teh lain Ibu Rama nu caket hungkul tuh neni aki uyut bau salaresna pisan mah asur kerasa buya mah dari turunan mah loba keneh kaluhur batan kahanap mah anak paling katambahan ku minantu jeret incu paling katambahan ku saraki incu minantu incu pamajikan incu tapi lamun kaluhur bamer geura mangga urang teh boga inung bapa dua tah inung urang boga inung bapa urang boga inung bapa terus nini terus nepi ka ngaruai kaluhur puncak nama ka Nabi Adam alaihi salatu wassalam eta sadayana inung bapa urang gitu. Dina deungeut ieu manawa sareng manawi hadiah singkat ala kadarna urang gebutkeun ka karuhun urang sadayana beh dituna para nabi para rasul khususna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk karuhun sadayana nyata Abul Bashar Nabi Adam alaihi salatu wassalam atuh nu pangcaket nama karuhun urang sadayana khususna nyaeta keresana almarhum Bapak Haji Sahroni anu nuju dihaulan dina deungeut ieu ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa ala niyati salamatina wa afiyatina min jami'il bala wal balwa wal baliyat wal mihan wal fitan khususan fitnah hada zaman wa ala niyati qada'i hawaijina bulugi muradina husuli maqasidina suhulati jami' umurina min umuri dunya wa dini wal akhirah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul jalibatan li kulli khairin wa dafi'atan min kulli syarrin ziyadatan wa mahabbatan fi syarafin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati umil Quran al-Fatihah.